Hmm. Cuaca hari ini cerah sekali ya buat saya nyangkul. Mana ya si barudak ku inung si barudak ya pacul air. Dasar galau lu etana tuh bikin deh kain. Itu pacul lagi anjing. Iya inung si barudak tengah becak tengah ain. Anjing, aing macul. Macul, sawah. Yo aing di ke kamar dak kieu makul teu anggeus irahanya anggeus na ku hujan bae pokona mah ieu. Mun teu hujan main anggeus ieu kuari kamar ieu. Kor. Gimana? Acing, Medan. Oh no. Nah kita bener-bener Medan. Kak, ayo Medan kak. Ke sawah ku mah. Ayo Medan. Kamari mah Ayo Edan. kamari. Ayo Edan. Nu edan mah Ayo Edan. Aing ke kamari lantang bae ke kamari ge. Wajan nu edan. Ayo Edan. Nah. Ayo Edan. Tas tuh aing mau berangkat ke sawah. Gas kumaha banyak akan ge. Sore. Perker teuing sabodo sieun di udah kun Edan tadi udah budak gerceng. Datang sakaroyok mana. Etan wedan tak lain ya tadi. Samperin lah. Kak, Ninan. Ngeng. Nanti tengah bejan dikali aja lah. Benar tengah bejan. Dia ya tadi tengah bejaan aing kunan kitu dia tengah bejaan. Kuaing tadi kuaing di bejaan. Dia mah tengah ada ngabung torek ke. Teu di bolongan tah kading bolongan ku jarak. Banget dia ya tengah bejaan. Dia tengah denge. Tage eta ngomong sing bedas. Dia torek. Kumaha aing balik-balik. Aing. Kudu edan deh ieu aing. Iya aing sial-sial teh aing mah dah sial-sial teh iya. Harus pacul aing deh aya iya ragam deh di ditu lah jadi pulung deh kun edan. Kumaha edan pikiranna. Dan dikembalikan deh kain. Nah eta pacul aing yang eta menang ngabor apa kain. Minimal aing bayar naga ka tukang bengkel. Kain aing sial-sial teh iya aing nyadaikeun dicari kana nih mau ku pamajikan aing ya. Apes aing pe ieu mah da apes. Kain Medan kak. Nah, ku kamari ieu macul canggeus. Kak. Sia nama. Mari Beneran ge. Atuh ngobrol bae. Beneran ge. Iya nama ya. Macul canggeus ieu. Anu Edan. Heeh, sorangan bae kak. Masa siar ngomong bae tah mah. Kak gerak dia. Kan ang neka sawah gitu bae. Aing siana. Naka sawah.
Kamari kak macu lecen anggos. Oh, serangan baik gitu. Nah, non. Oh, tos gitu. Rangkat gitu. Pas kemarin berarti enak di sini udah punya. Rek-rek ke toy gitu sih.